jeung pertama eta bagus keneh lamun pemanasan teh lamun manaskeun motor teh bagus keneh make pertama. Biasana pertama mah warnana teh semu biru gitu. Nya, ieu mah herang keneh di dieu dihareupeun teh ieu mah bensin. PRW Heureuy Pak RW heureuy ieu mah heureuy ih ngantong dianggap ieu mah mun motor anak teh sami bodas. Biasana itu lamun make pertama malah make gigi opat gaduan gigi tekan da ieu wae can nepi ka pomnya panginten kitos aya di pomanya aya pertama nya atuh da leueut cai heran teh sae ibu bapak sae eta teh stereo jadi ngaleueut cai heran kana patuangan sae nya upami sprite sae teu sae lamun susu kana patuangan sae teu awon bu susu mah kana patuangan mah ieu mah kurang resepeun si bapak oke atuh susu lah kemana-mana ih susu kamu susu nanggeus hasyum kayak orang bahas tentang susu insya Allah ulah wa kemana-mana ngaji tadi ih aneh mah fokus sokah simkuring mah wargi sadaya pangawasan teh di mana sok dikawitan heula ku bismillah margi saur pun guru kapungkur sadi saur pun guru saur nama saur kangjeng rasul saurna kullu amrin libalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqtab au ajdab au abdar aikilatul barokah saurna upami riungan teh dimimitian ku bismillah teh mangka riungan teh kurang barokah kurang kade barokah naon ari barokah teh ziyadatun fil khair saurna supaya tambih-tambih kasayan tah supaya urang tambah-tambah kasayan urang mimitian ku bismillahirrahmanirrahim cenah pandi kulon mah cing sok loba nu ngahaleuang da usum keneh topeng jipeng wayang golek dan lain sebagainya eta bismillahna lamun dihaleuangkeun los teu ngarti los hegae dihaleuangkeun hegae wios bade didangukeun bade ngaalokkanana siap alokna kieu nongnengna cenah siap teu sok bagus alokna tuluykeun ngahaleuang goreng alokna geus teu ngahaleuang kitu we pokona upami di kulon ibu bapak hadirin sadaya eta sinen memeh der wayang golek teh sok ngahaleuang heula sarua dimimitian ku bismillah ngan bismillah teh lain bismillahirrahmanirrahim tapi bismillah ngawitan ngidung cenah kitu nah pan urang manggung disebut sinena nya jatuh make ka dieu tah ngan haleuangna gaya sinen alokna nongnengnan ari sinen mah gentrong nongnengnan pannya di dieu mah pan eueuh bahkan simkuring kantos pengawasan di daerah Bandung ibu kantos hiji waktos di payun wayang golek memeh wayang golek disimkuring di dieu pengawasan eta mah wargi palebah wayang golek memeh der wayang golek teh sinen ngalagu ngan memeh ngalagu kan aya laguna teh lagu Awi Ngaramatnya apal Awi Ngaramat apa cokok bayi bocah cokok yang golek mah apal kan sound system apal cenah aya kembang Tanjung pannya aya mawar bodas dan lain sebagainya eta palebah sinen rek ngalagu Awi Ngaramat dirajok eta liang taina ku babaturan simkuring pan pangungna teh kieu tina Awi Ngaramat jadi Awi Nyogok aipokna teh Awi Nyogok cenah ieu luar biasa tas simkuring ge tiasa ngahaleuang da katereuhan wargi sadayanya sok alokna nongneng nang siap ngan ulah bismillah ngawitan ning ngidungnya
Bismillah ngawitan manggung hina kurang dada aloh ulah kawitan manggung atuh bisa pajarkeun naon teh dan kepret gitu. Bismillah kuring ngawitan nyebat jenengan pangeran Rahman Rahim sifat Tuhan pangeran sakabeh alam mantap sugerining puji tetep pikokong aya pikokong aya mangga kapayun pikokong sugerining puji tetep di Allah nu sifat lengkep Mang Parman aya Mang Parman aya mangga kapayun Mang Parman sugerining puji tetep di Allah nu sifat lengkep Rahman Rahim nu lengkep di Allah eta tumeter gojreng alhamdulillah bismillah para tos rengse sok mangga cepot kapayun ayeuna mah aya si cepot aya tuh hadirin kaum muslimin anu sami-sami anyuh-anyuhan gogodeg bahkan ku gandengan kanyaah sareng karidhoan Allah Subhanahu wa taala supaos langkung barokah deui urang kawitan ieu pembacaan ayat suci Al-Qur'an nyamunya simkuring tadi katarik ati kapati-pati kapentang asmara kapuja-puja sakitu raoseunana pangresa ngaoskeun Al-Qur'an ngan tadi teh aya hanyakalan ibu teh kira-kira ngawalor Allah sing kompak kedananya idza dzukirallahu wajilat qulubuhum kudu namanya gitu ya leres sok urang balikan di ngaos Qur'an ngan Allahna sing kompak siap teu Allahna ulah nongnengna aya maca Qur'an mah nya Allah ngomong pamali sok lamun sim kuring ngaos Qur'an siap ngalokan ku Allah siap oke kompak sih itu mangga maka kuat kompak Allah sakitu teh can make drijin sakitu teh lain Quran nu dibaca lagi naon awas bapak ibu sadaya zaman ayeuna ulah kabobodo tembong doang kiai tapi lain siga preman padahal kiai teh teu saalit sabab jalmi gaduh prinsip masing-masing saur kaedah aya nu gaduh prinsip zayyinu anfusakum bil maksiat wala tuzayyinu anfusakum bil taat jelema teh ginding gandang nama siga preman padahal hatena santri aya nu kitu doang saha eta doang pemuda nu aya di dieu hebatna kitu keur ulin make lepis tapi waktu salat asup ka mana ka masjid atuh ka disebut pan hati santri meureuna ayeuna doang Pak RW gaya udah resep sih kuring kana kitu kan udah kene geus kolot oge decan kolot mah udah kene atuh nya
bahasa kolot cek pikir mah pantes hese usnya ibadah beda eta mah teu bisa kene jag-jag waringkas kene ai teh sebul berbayar kene kedua bahasa Arab da ieu war biasa dia mah can ngaji bapak kunaon di Allahan ieu cek dengeurkeun deui coba ayatna ieu Quran apa lain maka atunya pangarsa daang jeung samu wasepat atuh lauk sepat wajaatil qulub as-sakin idah hurika bil kasri taroskeun ka pangarsa sukun lamun diharkatan ku kasrohnya wajaatil qulub atuh daang sangu lauk sepat jaat meunang ulupan reket gugusi kurang dia di Allah hebat Allah berarti hebat karena daang bae di Allah kamu ngaji meureun pantani masim kuring bari nangtung ibu maca ayatna oge aju memehna henteu auzubillah heula da kurang takdim kana Quran mah kuduna ge bari diu aju memehna maca auzu jeung bismillah heula laras pantaji mah raju gadeg bae maca ayat tadi dia nu kori mah bapak ibu sadaya memeh kori teh tina meja teh minum heula da bisi serang pan kuring mah can minum arek minum heula ilmu hal abdul min ilmu makwal sauna ari ilmu tingkah mah leuwih hade tinimbang ilmu ucapan sapertos nguping salam ngajawab salam teh wajib lamun teu aya elat leres dina fawaidul makiyah sauna rodus salam wajibun ila ala mang fi sholatin au bi aklin subila aya 11 telepon elatna boleh dengan jawab salam lamun urang keur katungkul kulegeteun tuangan tah eta teu sawios-wios teu dijawab oge ku urang beres deukeut beres tuang mewaler kitu nya tah misalkeun kieu ibu salam sim kuring leueut siapkeun tong sok siapkeun 1 2 3 salam Assalamualaikum padahal aya kene nginum eta teh ilmu hal praktek nah sok anu urang ngaji Quran alokan Allah panangan sim kuring mencan liren tong wakaliren siap A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillah nyiksa orang secara ngomong wong kena leukeun teu makaeureun teu makaeureun cenah heuh geus lieur bae ngaji atuh sing ngarti ge nya punya hadirin kaum muslimin anu sami-sami miharep karidona Allah Subhanahu wa taala punten
Sorana ada serak-serak pasarnya dibagi-bagi. Anu sadaya simkuring da ayeuna ge panginten insyaallah bade kulem di dieu di rorompok Kang Jama da anjing aya Walimatus Safar Cipidang janten ngabujeun ka ditu aya ulema nya tamu 10 siang tamu 11-an lah janten dibagi-bagi suanten punya. Tapi ayeuna mah percanten kan simkuring tiasa Quran nya kuro tiasanya sabab bapak ibu sadaya simkuring teh juara kedua itu tingkat kabupaten gitu soalnya. Tukang sound system. Ting naon arti nu teu nyangok gitu. Juara kedua tingkat kabupaten. Percaya itu mah percaya. Manya heuh sakitu geus oh mantap. Waktu harita eta nu pori MTQ kuduaan. Atuh jadi juara kedua. Inti nama kieu lah wargi sadaya eta wargi dina acara Muharram eta pasti dieusian kasaean nya. Lamun urang nyarioskeun tentang syirahna hijrahna Kanjeng Rasul wargi sadaya panjang teh moal rengse ketika subuh oge sementawis cek panitia pokona mah sajam lah leuwih ulah kurang pan meunaheun ayeuna geus satengah jam leuwih ku wargi sadaya pan meureun tinggal 20 menit deui endah tah da meusing lila meusing sakedeung oge wargi ngaji mah sami bae amplop moal dipelot deui moal ditarik deui da geus dicanangkeun nya Pak Kiai ngomong nage cenah ka dieu mah hitung-hitung perkenalan we tuh Pak cek simkuring Kang Jama ai masalah amplop pas simkuring mah di mana-mana kita ngaji mah teu ngarepkeun amplop sabab goblok kiai lamun ngaji yang diberi amplop atuh kiai gobloknya bener teh Pak aku coba ge aku cenah eusina meureun teu simkuring mah eusina ge teh aya teuing wargi sadaya aya lain duit mah gitu. Duit kita hayang warga sanjang naon mesin segede pantau ge simkuring mah da embung duit segede pantau jangan laku ngan insyaallah niat dina hati simkuring dongkap ka dieu lanes warga sadaya ngarepkeun ti panitia misalkan hayang diamplopan aduh nauzubillah ini zalik sabab ari pangaosan mah kewajiban warga sadaya jelma anu boga ilmu mah balighu anni walau ayatan tepikeun ku maneh walaupun saayat jadi lamun kiai ngaji hayang diberi duit kiai go kiai naon kiai go kiai goblok disebutna yattakhidunal ilma minal Qur'an tijarah ngadagangkeun ilmu Al-Qur'an pan sadayana ilmu sumberna mah Al-Qur'an jadi barang dagangan nauzubillah min zalik terus tenang eta lamun kiai dipanggil ngaji hayang diberi duit ngaranna kiai goblok nah aya nu goblok aya saha merek manggil kiai ayo bisa we itu Kang Jama nauzubillah min dzalik teu simkuring mah teu imah heureuy we heureuy Pak RW heureuy awas kantong dianggap teras tong punya bisi naroskeun ka Kang Jama engke cenah Pak Imam kiai eta sabaraha teu aya target bade sedekah mah kedah ikhlas kanya bade sabaraha we simkuring mah nasibna adi pasian 100.000 ku Kang Jama alhamdulillah tadi milik rezeki ti Allah we nya da cukup na mobil mah 100.000 ge apa harisa simkuring mah terano komo terani mah bisieun moal terani ka dieu nya sieun dipajang 1.000 ku pamajikan tadi waris punten lanjutkeun sok wargi sadaya lami ceritana lamun urang nyarios tentang masalah hijrah sabab ieu tahun hijriah teh kan satu acan dicetuskeun wargi sadaya dari mulai hijrahna Kanjeng Rasul ti kota Mekah ka kota Madinah ieu teh sabab kawitna aya sahabat gubernur Musa Asy'ari Al-Asy'ari dongkap ka Sayyidina Umar karramallahu wajah tidinya wargi sadaya ieu Abu Musa Al-Asy'ari teh nyanak serat cek Abu Musa ya Amirul Mukminin
kuring menang surat ti raja tatangga ngan ieu teh make pertanggal per tahun ari urang Islam teu boga tahun kumaha lamun urang nyieun tahun hayu gitu panjang eta teh bu caritana sabab aya sidang paripurna gegeden akabirul ulama dipanggil ku Sayyidina Umar karramallahu wajah ka gedung parlemenna sidang paripurna mimiti Sayyidina Umar muka so para alim ulama para gegeden kira-kira tanggal hiji bulan Muharram tahun hiji teh urang iraha cenah kumaha lamun ti lahirna Kangjeng Rasul pan kapungkur mah teu aya tahunnya disebutna teh musim tahun teh am we pokona mah amul fil lahirna Kangjeng Rasulnya terus teh sanes tahun hijriyah tahun pamariah sanes amul fil aya Kangjeng Rasul keluargana seueur nu meninggal amul hazan bahasana teh kitu we lamun urang ge lamun baheula teu ku Sayyidina Umar wasilana aya tahun mah ayeuna teh meureun di Cicareu teh disebutna teh amul rohingya jiga nantinya sabab kerame rohingya tanya teroris botak teh baheula mah teroris teh gondrong anu botak eta teroris eta untung sim kuring teu botak nah ieu wargi sadaya aya deui ayeuna mah meureunna di urang teh kerame gerakan G30 SPKI tanya oh meureunna eta teh amul PKI gitu meureunna tahun PKI ngan mudah-mudahan wargi sadaya eta PKI ulah bangkit di Indonesia lamun aya bangkit geura ditumpas nya sabab eta mah wargi sadaya karang PKI mah teu aya agama nauzubillah min zalik ya ieu wargi kaum muslimin anu sami-sami anyo-anyoan bobodeuk bahkan kugugan neangan kanya sareng kalian Allah janten lami caritana ulah mun dicaritakeun ku simkuring ngan eusina mah intina mah Sayyidina Umar nyiptakeun tahun hijriyah teh wargi sadaya dimulai dari mulai hijrahna Kangjeng Rasul ti kota Mekah ka kota Madinah sabab saurna eta hijrahna Kangjeng Rasul teh al hijratu yufarriqu bainal haqqi wal batil saurna membedakan hak dan batil teh setelah hijrahna Kangjeng Rasul ti kota Mekah ka kota Madinah sameme eta Kangjeng Rasul 40 tahun ngajak ka urang naon ka urang-urang Yahudi eta di Mekah hese wargi sadaya bahkan setelah unsurna surat pertama Iqra 13 tahun Kangjeng Rasul wargi sadaya ngajak ka urang Mekah ditolak mentah-mentah bahkan rek dibunuh Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi tidinya wargi sadaya saha nu rek ngabunuhna nu rek ngabunuhna teh nyatana Abu naon Umar bin Hisam saha cenah Abu Umar bin Hisam teh lamun ngaranna tren nama Abu Jahal apal Abu Jahal pernah ngaranna ngaran Abu Jahal tuh eta teh ngaran asli nama Umar bin Hisam eta nu rek kabunuh teh jeung antek-antekna manehna ngariung dina poe Kemis isuk-isuk di Darun Nadwah terus-terusan Darun Nadwah teh eta teh parlemen meunang nyieun Kusoi saha Kusoi teh Muhammad putra Abdullah Muthalib putrana Hasim putra Abi mana putra Akeh dan wadah nadwa diciptakeun eta teh ku eyangna Kangjeng Rasul turun kalima ramakna Abdullah ti ramakna tuluy akina uyutna bauna Jangkawareng teh pan ka itu keturunan urang kitu nya geuning bapa aki uyut bao Jangkawareng udeg-udeg tali siur kurawat galeng angkanan jotang deui hihi kumaha hihi mah apa pan 7 turunan bedana pan urang teh dijieun tina leuncah an dijieun tina kacang panjang nya kacang panjang leus bapak urang dar kacang panjang ibu urang dar kacang panjang der we jadi we urang gitu atuh nya
luar biasa sabab kurang tiasa tina taneuh kan gitu kan kacang panjang tina taneuh kurang adik kakak jeung tenteng atuh ibu Kangjeng Nabi Adam ke tina taneuh nu diciptakeun tanggal 10 bulan Muharram cenah Kangjeng Nabi Adam teh mata kamonesan tanggal 10 bulan Muharram tadi terus dibahas ku para kiai seperti itu ngabahas teh lah Nabi Adam diciptakeun bulan tanggal 10 dan dunia ge diciptakeun tanggal 10 bejana cek katerangan Nabi Adam diterima tobatna wargi sadaya tanggal 10 bulan Muharram Nabi Adam papanggih jeung Siti Hawa di padang Arafah tanggal 10 bulan Muharram pan dipisahkeun Nabi Adam di surga sadayana nya jeung Siti Hawa dikaluarkeun Siti Hawa aya di India cenah Nabi Adam aya dia Siti Hawa aya di Jeddah barang papanggih wargi sadaya di padang Arafah papanggih mimitian anu ngajerit saha Siti Hawa mata tika ayeuna awal masuk surat cerit bae nu panggih kumaha bae oge jadi turun eta teh teh ieu wargi sadaya nah wargi sadaya panjanglah ceritana aya nama intina bae lah Kangjeng Nabi hijrah di kota Makkah ke kota Madinah dibunuh wargi sadaya eta riunganna di Daruna II ngumpulkeun beberapa suku urang kafir Quraisy rek maehan Kangjeng Nabi ngan biiznillah wargi sadaya dina surat Yasin diterangkeun geuning nya eta kaingan naon fa aghshaynahum fahum la yubsir urang kafir Quraisy teu tiasa ningali ka Kangjeng Rasul padahal wargi sadaya sonten keneh geus dikepung Kangjeng Rasul teh Kangjeng Rasul langsung netapan berjamaah ka para sahabat jung maneh ini ti heula ka para sahabat Kangjeng Rasul paneuri wargi sadaya kahubungan sahabat Sayyidina Ali karak yuswa 23 tahun hebatna Sayyidina Ali siap teu maneh jadi tangan kuring cek Kangjeng Rasul siap ya Rasulullah maneh asup wargi kanaon ka kampangkengna Kangjeng Rasul Sayyidina Ali asup Kangjeng Rasul berangkat jeung Abu Bakar radhiyallahu anhu tah barang itu wargi sadaya urang kafir Quraisy rek maehan Kangjeng Nabi barang dibukakeun nyengir we Sayyidina Ali cek urang kafir Quraisy li naon sih geuningan aya di dieu lain Muhammad atuh nyaho wae nya teh nyaho cenah Sayyidina Ali eta suga ada prima di titah Kangjeng Rasul titah sare di dieu aju Muhammad ka mana ayeuna nyaho buat teh nyaho cek Sayyidina Ali ari maneh bohong sia nyaho mah teh kitu oge teu swear deh cenah meureun mun ayeuna kitu padahal eta Kangjeng Rasul mapah we kanaon ka Gunung Sur hacking Kangjeng Nabi tuluy camping di sono 3 hari 3 malam coy jadi lamun budak sakola geuning sok ayahnya camping hacking penciptana teh Bapak Baden Powell padahal Bapak pramuka sedunia bukan Bapak Baden Powell tapi Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang bisa menemukan hukum alam bukan Einstein tapi Rasulullah hukum kabagi 2 qauli nya aya hukum qauli aya hukum kauni hukum qauli adalah Al-Qur'an hukum kauni alam semesta Rasulullah yang menemukan orang yang pertama ke angkasa bukan Neil Armstrong tapi Rasulullah yang diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu leres Bu jadi hebatna Kangjeng Rasul dina ensiklopedia Islam eta orang ternama tertinggi pertama sadayana orang terkenal teh di cirian Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hartos Bu hartos mau capek ngadawukeun moal mesin kuring nu ngacai terus ai kos manumpang bae maka supir biasa lagi pan kumaha supir pan ulah terus-terusan panumpang bener nya panumpang kumaha supir perwe bener cek supir hayang eureun panumpang ulah tuluy-tuluyan nya oke siap terus ongkos tadi cenah panumpang mau masuk terus ieu wargi sadaya nah singkat nawelah ayeuna mah 3 hari 3 malam anu kurah nyanakan katuangan teh wargi sadaya Asma bin Abu Bakar putrana Abu Bakar teras kurah update status cari kabar terbaruna Abdullah bin Abu Bakar teras ayeuna anu jadi gaitna Abdullah Al-Quraiti
orang Yahudi tapi membantu umat Islam